dia masih karuhun kula kene jadi ieu mah kula mah balik ke lembur lantaran kulantaran balik ke lembur moal asa-asa ngomong lagi kajen kulantaran di loba dulur lah tuh ngobrol jeung dulur ieu kumaha kahayang kula bae jadi baringan oke masalah ya Allah baringan oke Nutengah rokok berarti itu boga Alhamdulillah ulang kumpul di dia di nararaga namun yakin peristiwa Isra Mi'raj sinarang menyambut bulan Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, Ramadan teh diuji kasolehan urang. Rik Ramadan teh awewe diuji kasolehanana. Bari ngakobahin. Hari jelema soleh emang nukumaha apakah nu make sorban can tentu karena loba nu make sorban ternyata sering ngalirik karangga apakah nu udeng-udengna gede dengaran jelema soleh teh can tentu karena jelema udang-udang gede kadang-kadang loba di marangga betul apakah nu make jubah nu dengaran jelema soleh teh lain jabet men ge make jubah Ari jelema soleh mah cirina as-sabru indal ihtiyaj jelema salat baik dan tentu soleh jelema puasa baik dan tentu soleh jelema maca Quran baik can tentu soleh jelema ngaji baik can tentu soleh diatur ku ulama cirina jelema soleh teh nyaeta sabar nalika boga kabutuh sabar Komohon dengan harapan bulan Ramadan kieu mah tensi darah naik. Komoh pemajikan geus ngomong deui. Oh ya kieu maka nu ngeunaheun bulan puasa runa geus kasalin kabeh. Bener Bu? Tiung geus komplit, baju geus komplit, sendal geus komplit. Ai kakak mah kunaon cicing bae. Kula maka beneran boga salaki model kakak. Nalika pamajikan ngomongkeun kos itu pasangkeun kasolehan urang sap. Ila dengan jamaah rahimahullah tidak sabar bakal aya buahna lamun urang disabaran pamajikan urang ge bakal sabar sanajan sabar nakapaksa ya sebenarnya pamajikan urang teh bager ka urang lain bager capek nyarekan ya baji ya. Ya Allah ya Rabbi, tidak sabar bakal aya buahna, bakal karasan nikmatna, bakal karasan ngeunah. Kula ingat ka kieu
Imam Dud murid Imam Balkhi Syakib Balkhi. Imam Dud boga mitohana sugi sawahna ge lega tanah darat bage ya Allah ya Rabbi hampir geus teu meunang meuli tanah deui ku bupati usuki sugihna boga minantu Imam Dud. Menang 5 tahun rumah tangga datang ke guruna ke Kisaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ceng terbangun guru amat. Buku mantakan kula silaturahmi ka guru balang sakit. Biasa. Murid lamun susah sok datang dari mah guru. Mun sedih lamun sugi mati lo. Dilo kos jelema enggak usah geus bangkrut we datang ka kiai. Keur maju gini moal. Kos pejabat dan dipecat karena datang ka Imah Indang. Keur ngajabat gini mah moal. Balik ingat betul. Ya Allah ya Rabbi, aya naon ceng datang ka dieu? Susah guru. Oh, biasa susah mah. Lanjut tujuanana ka dieu minta jampe guru. Jampe naon ieu? Supaya ngitoha leuleus hati. Aduh. Sampai sering siapa mau kami tahu hasil di ubaran. Emang kunaon gitu mitoha sia mitoha kuat suki guru tanahna lega sawah darat lega laju kula indek jin jiwa Masya Allah diberi tanah dekat kuburan. Padahal mah ditunggunaheun, ditunggunaheun, boleh ditunggunaheun dibere tanah dekat kuburan. Tapi Nabi aja cerita ulama. Tes. Ya Allah ya, cakir sob sangat kaki saking balhi. Nah, jampe nata, jampe jangan leliskeun hate mitoha. Kula kuari rek ngajajahkeun jampe jangan leliskeun mitoha. Setuju? Setuju. Ini lo bermasalah. Lo bermasalah gitu. Nah, cakir balhi baca tuh siapa? Baca. Kiri lamun kapanggih ke jeung mitoha tungkulkeun banget sih tiupkeun kana sukuna. Wah, mantap ya. Tadi mari kita geus ngabayangkeun bae di jalan pasti suratanna bilang gak baik-baiknya. Yang gawe gitu mah sawah kuaing, darat kuaing, gawe kuaing gitu mah pasti banjur di jampe di guru. Diulikan domaina diamalkan terus, diulikan diamalkan. Asal kapan kau jemit anak, tunggul ditiupkan karena sukuna. Menang seminggu, 2 minggu can aya perubahan. Dibaca deui kumaha jampe nama saketik mah. Yada biru ikdi hajati yada biru ikdi hajati. Apalkeun yada biru Alkeun besi boga masalah jeung mitoha baca.
yada biru setiap pada sholat 11 kali ikni hajati bari bayangkeun naon nu kurang diperlukeun kapanggih mitoha tiupkeun kana sukuna jadi supaya itu besi ibu bapak boga minatu tung niup nah ya Allah ya Rabbi menang setahun datang Ki Mamdud ka guru naki bekaki balik Waalaikum guru Waalaikumsalam kumaha Mamdud guru kunaon sih Mamdud diusir kawari makulah diberitakeun ke lumayan sarjana di sisi kuburan kunaon barang dibacakeun jampe eta kula diusir ya biru atau dabir teu mabur guru tasri apa bisa gitu cacing tanggung jawab guru tanggung jawab sedai diberi jampe dari koi baik dai guru tapi ulah ngejar kamari lah bikin parah perasaan guru babari apa bacakan dari kusia ya wiridam jai jadi malhi bacakan kuari setiap manggih mito hasia tiu tombongna neng niup sing ade siana kudu bersih sumuta bersih kambo bau malam lamun bisa memenang minum heula minum heula dibacakeun kulanina ke siap kuari cicing di mana ieu sageus diusir ku mitoha ya sakalian guru cenah kula jadi sisi kuburan kamari mah di sisi kuari mah kula cicing di kuburan eta mah atuh geus deket ka Allah jadi ya Allah ya Rabbi diawalkeun deui ku manehna nang satahun balik deui ka imah guruna guru ayeuna deui si ceng kuari mah pamajikan kula dicokot ku mitoha kula ngomong lagi emang anak aing kuntilanak ditempatkeun di kuburan musia iya caki balik Gijeng lain kitu hirup mah nu beren mitoha mah lain ku jampe lain fulus betul bu fulus ayeuna coba ibu bapak nu boga minantu sopan jasa ngomong lagi lemah lembut pun apa pun mama darah lembut ngomongna ai balik teu bere duit dibandingkan jeung jelema halo pak cager ceng bapak ya dek kuasa mata pak besi belanja korma naon tah 100 juta bos biarkan ku bapak milih kemana tah milih nu sogol 100 juta apa milih nu lemah lembut tapi itu merena naon pasti milih 100 juta karena untuk apa basa-basi tanpa rupiah iya bahasa rombongan betul mah duit ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah
Wari wakil bae mabdeh sabaran ku sia cicing di kuburan sabaran engke kajen kukumaha mitoha sia bakal nyambutkeun sia ka kuburan pahay urang teh mah atuh pastilah ini pokoknya geus tuturkeun aing tuturkeun cek aing tuturkeun akhirnya kulantaran panitah guru maka kemamdut cicing di kuburan di jero salila cicing di kuburan bermacam-macam dedenian kimamdut ayan lu kadenge di jero kuburan teh seserian bae hahaha malam cuma kelibon bisa kutil anak loh itu kalau kuburan gitu kuburan kan iya kuda belayan ngomong ke kuburan itu bahaya gitu ya ada tenang alkohol iya kayak jadi kukumake ayah dulur kula di dia ada mana boleh dulur ayah tapi mal kapanggila bung magihan kula na bisa nginjem duit doang tuh ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah kadenge dosa seserian di dalam kuburan teh ditanyakan ku Ki Mamdud man seserian we di dalam kuburan kurang gitu senang kumaha senang na kunaker waktu hidup di dunia mah Masya Allah hayang dahar hese, hayang minum hese, hayang kamana-mana hese, hayang nanaon hese, ternyata geus di jero kuburan mah ngeunaheun jasa. Hayang kanikmatan ieu diberi ka Allah, hayang kanikmatan itu diberi ka Allah, hayang leumpah ka mana bae teu kudu ngongkos. Emang cek wae di jero kuburan teh di jero kuburan ternyata indahna sangat luar biasa ditanyakeun ku Ki Mamdu hai mamang ieu bisa menang taman sorga di jero kuburan boga amal naon cek manehna kula mah hanya hiji amalna diterima ku Gusti Allah nyaeta nalika dicarekan ku pamajikan teu pernah ngajawab cici dasar salaki tolol goblok jendol sia ngareuneuhan aing doang anak geus 12 itu nyeri mbahnya serodoy doang di sisi Mami Toha mikir kagak iku lama dia omong gitu cicing lah ya emang gue masa pernah ngabur kagak majikan tuh pernah aku lama jangan ngomong ke dia ngomong ke itu pokoknya mah aku lama pasrah tuh permah narima sakit ayah ya Allah berarti ganjaran aku jasa gede jasa mantakeun Bu mun karunya kasalaki supaya menang taman sorga di kuburana sing sering nyarekan salaki paling kita setruk salaki ulurnya dah cek ulah mal beda urang Karawang jeung urang Tangerang teu bulan puasa kieu mal beda soalnya lain hiji tamu ieu asal dek bulan puasa tamu mimpi loba
asal di bulan puasa tamu mimpi loba macam-macam kan rata-rata tamu mimpi puasa mah matana baru loba cerik mimpi gua badi ke tanggal likuran tanggal 20 kayak Ustaz diri gua aja asal ke tanggal 20 wewe ke setiap balik ngendong dengan samping seksa ya Allah ya Rabbi laju lah dia kadengi deui ku Imam Yusuf Bali nu suara tengah hamuriring cerita kumpul mang kunaon ieu mamang cerik tiris di kuburan teh tiris luar biasa beku awak kula bisa kumaha tiris ayeuna ada mamang tidak sholat itu asok mamang tidak ngaji itu asok mamang tidak beramal lain baca Quran asok laju kunaon mamang disiksa ku Gusti Allah seperti koski sampai tiris sampai beku lantaran kula keur waktu di dunia can pernah nawaran pamajikan dek meuli baju tanoa ya Allah kurang geus meuli pamajikan ka beli baju teh ku pinter-pinter ceng celengan bae sese dapur dikumpat jimpet ku manehna diasupkeun kana utang kabeli baju isunin boga salaki ya Allah ya Rabbi jasa laki teh nu sabenerna mah pergenap bulan sakali nanyakeun ka pamajikan baju siang geus jore tancan sanajan coba bagus keneh tetep kudu dibelikeun genep bulan sakali mah eta nu jadi kewajiban salaki ieu mah ya Allah ya Rabbi geus soek baju pamajikan ngomong ka salaki ka baju geus soek ya jahit bae jahit manehnya tambal baik tambal teu pernah nanyakeun kasur empu keneh tang geus teuas pan kadang-kadang urang rumah tangga teh rumah tangga geus 10 tahun bahkan anak geus 10 kasur eta bae datang ka lamun salah baru dah pateuh saking puteus-teusna ya Allah, nah iya nah rombongan ibu ya di rombongan bangsa rombongan tiris kabeh ya Allah ya Rabbi kula disiksa mah henteu cenah selamat pertanyaan mungkar nakir alhamdulillah kajawab kabeh tapi kula diberi tiris anu sangat luar biasa ternyata pakaian wajibna kurang kaperhatikeun wajah naman dek bulan puasa kieu mah dek bulan puasa kieu ya tanya pamajikan sia hayang meuli baju tah teu no hayang meuli baju tah teu tanya dek bulan puasa kieu hayang meuli baju teh dek meulikeun kitu ka teu nanya we ya siapa Allah ya Rabbi urang ke jadi takut Isra Mi'raj papanggihan yang cinta di akhirat ieu bapak panggihan Ki Mamduh be waktu di kuburan laju kanjene laju Ki Mamduh kadenge deui di kuburan aya suara anu ngarintih ngajerit-jerit ngarintih ngajerit-jerit saha
iya ijah awewe berarti ya awewe disiksa teh ijah henteu laju kumaha kualika rasana di jero kuburan iya Allah ulah dibere ieu teu cager-cager rieuh lain lalagaan puyeng lagi puyeng deui sampai ulah tegar tahan sampai ngarintih tilok ngaji meureun teh ijah mah kaki endang kula ngaji di masjid Al-Bainah kula ngaji setiap pengajian kula ngaji yang kula kepala arisanana rajin kula ngaji alhamdulillah ai salat waktu salat lamun teu kerhet jeung dipas doang sakitu doang kerhet jeung dipas kula teh salat sapoe nama tu salat bae kaluhan geus puasa Ramadan mah kula mah puasa Ramadan batur pacan buka kula mah geus lagi lawan ieu dosana kula teh boga salaki mampu kumaha dijieunkeun imah gegong kasurna bararagus kamarna sarenyit baju nagih atuh salin ganti bahkan lain genep sabulan sakali kula mah ku salaki teh dibeukeun baju asal aya tukang karidit kula nyokot pokoknya mah geus teu hitung-hitungan salaki kula mah yaumul farah di saat hari berbahagia yaumul id kula diajak rekreasi bertamasya silaturahmi kanu jadi dulurang bikin ngargangkeun otot atuh kula diajak ke tempat-tempat anu alalindah salaki kula mah bager sangat luar biasa cek imam tuh naon urusanna naon urusanna ke jeung salaki kula keur waktu di dunya boga salaki nyukup sagala-galana can pernah nawaran kawin sakali-kali aja Nih tawaran pernah mun banget tawaran ya nawaran ya Allah ya Rabbi dina poe waktu Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ningali rombongan awewe mantri bareng jeung Siti Fatimatul Kubra asup ka surgana Kanjeng Nabi nanyakeun Jibril saha eta umat anjeun ti rombongan awewe Muhammad boga amal naon sehingga boga daraja boga karomah anu sakitu luar biasana singkalaya asup ka surgana cek malaikat Jibril manehna boga amal anu sangat luar biasa teu pira asal rek hees nawaran ka salaki kakak boboh ka saha ndak bu nawaran doang ieu mah nawaran doang ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah coba kuari salaki kula hirup kene pangmentakeun hampura ka manehna ieu dosa kula seperti kos kieu padahal mah nawaran doang nawaran ka besi kakak boga jijileun boga jijileun mah besi aya nu dipake karesep saha kula mah sudah sampai ke bawah akhirat oh aing eta cenah resepna kasarwiti pantesan oleh mancing doang
Ya Allah, ini orang seserian bayi di sebelah dia. Yang harapan kuburan ya. Yang tiba dia Yesus ini dibayar saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo deulah ki Bandung ngadenge di kuburan. Jelema anu jumpalit jumpalit. Kadenge diketuk-ketuk sirahna, ditenggelan sukuna, dirangket awak. Sampai ngajuang ngajerit maratan langit buat siakar maratan jagat. Fajrit lain lalaga. Cek Imam Du saya. Iya dia rombongan jelema sugi. Pan salilahnya na hirup dari dunia api lain karena urusan sabilillah. Bebas di lembur masjid acak-acakan cicing baik, musola acak-acakan cicing baik, pembangunan sabilillah bagi taklim teu pernah nyana nyumbangkeun ngomong ngabangun. Munggah haji henteu jasieun paeh, ngajak ka tilok jasieun beak. Ya Allah, ya Rabbi, di akhirat di alam kubur dibolak-balik. Nah, mitohain ya. Modar. Akhirnya datang Imam Itohana. Assalamualaikum. Sarfi kutana. Waalaikumsalam terpaksa. Lihat naon dengan tutup kutuk. Kieu Pak. Saking kunyaahna kula kanu jadi mitoha. Saking kunyaahna ieu ilu ka kuburan jeung kula. Dan naon ulah diberi anugerah ku Allah bisa ngadengi jelema anu di jero kuburan. Kuari ulah kajinya ka bapak kami tuh yuk ilu ka kuburan jeung kula dengikeun naon nu aya di jero kuburan. Nah moal kadenge ceng asal sing sareng edan benernya. Ente Pak, dirayu akhirna mitohana daek ka kuburan. Ditiup calina keheula sia kamari sieun niup suku aing baju niup toko aing bari dek niup celi aing di Indonesia aing dipejit ka aing ieu iya tiakula diberi anugerah bisa kabatur ge supaya ngadengi alam kubur. Ditiup cari gitu. Kadengi tah kumitohana nu seserian, nu hamuriring, nu ngajerit-jerit, jeung nu dibulang balik. Cek Imam deh. Pak, tanyaan ku bapak hiji. Ditanyaan lah kumitohana hiji. Ya Allah ya Rabbi, pas terakhir ngadenge jelema suki anu teu pernah memperhatikan sabilillah. Jadi mitohana ditiup deui carina full. Ayo kali mah, dengar Pak, surat anu bawa kabeh. Ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah. Ya sabar pasti bakal berbuah. Jadi balasku Allah di dunia maka Allah bakal ngabalasna di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mantakan di antarana nu katingali ku Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj. Pang loba-lobana nu ka surga adalah rombongan jelema susah. Kenapa? Karena jelema susah di dunia geus cukup sabar.
sabar. Aya nu urusan jeung mitoha bae, aya nu urusan jeung kolot bae. Pan geus rumah tangga mah jeung kolot hitung-hitungan, hitung-hitungan teh cara urang kerja kawin jeung geus kawin mah ngomong lagi siapa anak-anak mana gue ceng bicara kekasih siapa aja heran aing makasih ini ciri lagi lama soleh as-sabru indal ihtiyaj nyaeta sabar nalika boga kabutuh manehna bergetar hatina nalika aya sesuatu dikembalikan ke Gusti Allah suratan takdir Yesus nang Allah boga duit tang Allah teu boga duit tang Allah boga pagawean nang Allah teu boga pagawean nang Allah kabeh nang Allah sehingga nancep kana jadi hatina sabar Allah ngomongkeun innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Mukmin yang sempurna adalah bila mana disebut nama Allah maka akan bergetar hatena. Nah, hayang ngageterkeun hate teh moal bisa lamun tanpa cobaan. Moal bisa urang hayang nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah tanpa melalui cobaan moal ngageter la ilaha illallah di hati urang. Coba ge. Coba lamun urang geus dicoba ku Gusti Allah bakal ngageter hati urang. Ulah nah maca la ilaha illallah ngadoa bae, ngadoa keur teu boga duit jeung boga duit beda. Keur boga duit. Ya Rabbi. Insyaallah lain terpercaya ke takdir Gusti kula narima segala papasan ti Gusti. Tapi pan Gusti Maha Suki atau beri kasugihan jati maka kula Gusti tidak kula balangsak baik kula mah jangan tengah hayal kenapaan saja inopat saya pikir Gusti apa itu doang berontak kerboga duit mal gitu mah doa lagi amin 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 alhamdulillah rabbil alamin. Jelema sugih jeung jelema susah zikirna lain deui. Jelema sugih la ilaha illallah la ilaha illallah nalika dibentak la ilaha illallah bisa. Jelema susah diajak zikir sok hawal. Wal pullah abauji diajak ngekutak zikirna. Zikir nu khususna ya Allah sampai under masih sampai under gua lagi sarusah gitu salah tuh kukula ditinggali wajah nu sarugi ente ilu ngagetak ulah jadi nu susah rembai saya mata lagi rukunya nak kabayangkan bermacam-macam ayo la ilaha illallah la ilaha illallah mudah-mudahan terima gawe la ilaha illallah mudah-mudahan kabayar hutang la ilaha illallah mudah-mudahan itu wasadal la ilaha wajilat qulubuhum sakilas Allah ngomong innamal mu'minuna alladzina dzukirallah wajilat qulubuhum. Ternyata Cak Imam Sakit Bari hayang menggetarkan relung hati, hayang menggetarkan dada-dada supaya nancep ngaran Allah di hati melalui cobaan-cobaan anu maha dahsyat. Semakin dahsyat maka semakin ngegeter ngaran Allah. Jadi coba lagi urang nu ngeunahkeun moal ngegeter ngaran Allah. Kos model orang lempang di jalan bagus, naik mobil jalan bagus, mal ingat ke Allah, mal ingat. Wah, jalan tadi mulai keluar tol sampai dia, ya Allah, lesang banget, teringat ke Allah. Coba di jalan jorek, kebut astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Waduh, innalillahi
goblok kira-kira goblok bupati. Mana dari ciri jelema soleh teh? Ciri jelema soleh teh cek Imam Syakib Al-Bari wa mimma arzaqnahum tunfikun nalika boga rizki leungeunna ngababarkeun teu pernah ngeul. Cirina jelema soleh mah geus kitu we. Asal barabah soleh, asal barabah soleh. Salajan nya tukang salat, salajan nya tukang magahan gaji kitabna sakamar. Tapi Masya Allah ngomong mau bisa kabatur dulur orang lamun nyeun masjid di alam dunia bakal dijengkeun imah tidak cahaya di surga. Hayu urang dek ilha deui mumpung urang hidup bener urang bangun masjid. Hayu bangun masjid. Wayu masyarakat mah nuwakeun semen nuwakeun pasir bersih jeung sebangsana nyana ada nyokotan semen di masjid. Lain dari kasih itu jelema saleh mah wa mimma tunfikun wa mimma razaqnahum yunfikun. Jelema kalanjutan eta ayat panjang ayat tersebut ternyata ciri jelema saleh mah balahaba. Minaya goreng kapadi jeung jelema balahaba mah namu alaikum waalaikumsalam. Kopi, susu, teh manis. Ayo. Karena orang gitu kan. Ayo kopi, susu, teh manis. Saya heran dia. Kopi lah, ketemu kopi kan. Tapi kan minimal orang senang ku bahasa. Senang ku bahasa balaba daripada orang asup ka imah. Ngobrol mah miliar juta ayo sekedar aja kalau dia bisa cair tanya doa nabi cina pak ustadz ya akhirnya itu ya alhamdulillah ini mah atas 2 tingkat ya mobil kita bagus tapi ya bakal ya pembeban besar jalan tol kita dia awan giliran balik ulah balik ke pulang ngobrol salila-lila istudi cair heran rokok aja. Ya Allah ya Rabbi balaba yuk urang balaba keun komondek menjelang bulan Ramadan kieu mah di antara pasunahan menjelang Ramadan nu dijanjikan ku Kanjeng Nabi teh bakal menang surga nyaeta balabah ka keluarga aja karena pemajikan naik motor anak opat taikeun gawe di motor jalan-jalan kemana ya jalan-jalan ayo saya di motor jeung aing kemana kak ke pasar Dengklok. Ulah sok ka pasar neng. Ulah sok ka pasar. Konon kitu ka teu ka pasar. Nabi ngomongkeun pasar eta tempat setan. Kamana atuh ka ieu urang jalan-jalan ka restoran beureup. Di urang mah restoranna henteu islami. Lamun lak-lakan dahar katingali ku guer mahram awewe dahar di restoran lak-lakanana katingali ku awewe ku lalaki guer mahram eta mah tekan jam supa sorga. Oh baju kemana aturan jalan-jalan kak kasih sih sawah. Eta mah akal-akalan salaki akal-akalan salaki atuh Kanjeng lagi gitu teuin
maksud dari setan pasar tempat setan deh hartina lamun butuh amat mah ulah ka pasar jeung lamun ka pasar aya kabutuh silahkan ka pasar ngan di pasar na ulah lila-lila sesuai kebutuhan baik kitu Kanjeng Nabi ge Kanjeng Nabi sok ka pasar ngan ieu wajib puyang mau ka pasar kebutuhan babe bija dek meuli androk kai cenah teu boga setelan ieu kada atasanana doang encan boga bawahan lah sia bawahan gede-gede lemah ngomong mandek meuli androk doang tapi geus datang ke pasar nah ulang bagi hadapan toko emas kan orang dia sedih ya sedih mau pemajikan ke pasar aja oh iya orang bawa pemajikan ke pasar dicekel kurang lengenak ngalewatan toko emas kira-kira banget pemajikan jelekin emas apa jelekin banget salaki ya Allah Nabi katilu ciri naik jelma soleh keteng wajah nah ajir rara ina jelma soleh ma ajir rarahi mesem baik katigali ceria baik dek saat bunga hatu ceria ke saat sedih ceria bulan biasa ceria ngarepan bulan puasa ke ceria bulan biasa ngarepan poe biasa ceria ngarepan poe lebaran ceria itu ciri-ciri jelma soleh pernah nama baik seketika kan seri baik di orang jengkel ka pamajikan Masya Allah itu kopi lain make gula make uyah marah ka pamajikan lawan seri game seri cicing salaki cicing ya orang Karawang orang Tangerang satu adat dicekulan ngomong nah telemes dari kula sagede ramah tamah jeung kiendang jeung lain-lain sana jeung dilemes-lemes gitu lemes jadi kuku bage sapi koro Tangerang gitu Tangerang, Bekasi kalinya ayo sok Pak Haji Agus Salim dah sok Cilengok orang Bekasi yang nama Malayawan mau ngomong pakai bahasa Melayu lain gitu ti koro Melayu mah aja sok lelemesan ngobrol semohon sarua Tangerang, Karawang, Bekasi kalinya dah itu Kaparegelang, Karangkas sati koro ama kacirina dina masakanana akur-akur baik masakan sambal lah akur-akur baik paling beda-beda seeti cara ngahutangna akur ayolah diri Jawa rahimahullah nah Karawang, Tangerang kelemahannya dalam bahasa lemahna dalam bahasa betul? Cara orang parahyangan oke bahasanya matakan orang parahyangan cara ngalem salaki lain akang cara orang parahyangan ngalem salaki nyaho suratannya pindah loh menurut Karawang, Tangerang, tapi bisa bahasa kos itu. Salajan di tereken lembut. Carana orang Karawang, Tangerang mah akur kabeh. Nalika salaki marah, cabak nangtung dari pun salaki paling merosotkeun jalana. Ya Allah ya Rabbi hadirin Jawa Ibu. Ajir rahi murah senyum. Sakumaha Kanjeng Nabi sifatan Kanjeng Nabi selalu tersenyum tabasam paling tabasam. Baiklah nu katingali ku Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj aya serombongan jelema anu wajahna berseri-seri can
seperti malam bulan purnama. Siapa ya? Manehna boga amal waktu di dunia na setiap kapanggih jeung dulurna nu Islam bahkan kapanggih jeung musuh selalu menebarkan senyum. Seri ya, ku senyum pasti damai, ku senyum pasti damai. Moal aya perang, malaya perang kuari Ukraina ke jeung Rusia nu mantap perang karena kurang senyum. Ih, lamun senyum dan cakurik kanjeng sesuai dengan kanjeng Nabi. Pandai perang teh pertemuan heula. Mang Putin teh ngomong ke Mang Zelensky. Hei negara saya ku hidup di bom. Ulah kitu ke Kak. Ngomong balangsa kabeh kan. Hayang kitu kakak ngaboma negara kula. Eta cenah aing hayang taneuh sia nu leh dinya. Oh, atuh sapira hayang tadi di dinya teu kudu mabon. Hayang moal perang. Moal. Matakan Indonesia mah hese diserang tadi ku batur lantaran asal deuk diajak perang sih. Ya Allah ya Rabbi hadirin sahabat rahimakumullah. Yuk orang terapkeun ciri-ciri jelema soleh di awak urang. Kajian urang mah kenang-kenangan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat nu paduna kurang laksanakeun walaupun hese urang ngalaksanakeun salat nu aslina. Wese hese geus urang mah sabisa urang we Allahu Akbar acak-acakan geus pasti salat urang. Wacak-acakan ini. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi, sawah aya di jero salat, motor aya di jero salat, ikan nambal-nambal ban ingat ke salat. Karena nalika rek salat nu turun tanganana, nu turun tangan adalah atasan khurtum. Sing hade di luar salat urang teu diganggu ku setan nu ngabisikan hate ngaranna setan khurtum. Setan khurtum boga atasan deui. Setan khurtum boga atasan nu leuwih luhur pangkatna. Ngaranna setan laniun. Setan laniun. Setan laniun mamana bisa ngabayangkeun nu jauh, bisa ngadeukkeun nu jauh, bisa ngabayangkeun nu eueuh. Mantakan urang begitu salat Allahu Akbar nu tadina teu kabayangkeun jadi kabayang. Si laniun ieu. Mantakan rek salatna sakumaha ahli waroi ahli sufi ngomongkeun rek salat dehenkeun seeti. Tek takbiratul ihram. Dehenkeun seeti ngadehenna sina karasakan dada. Allahu Akbar. Komo di sisi jelema sugih mah. Eta mah ini duit tama. Dehenkeun bari istighfar bari niatan di hatena ngusir setan ngaran laniun. Ge bakal ngemplong hati orang. Allahu Akbar. Tapi ke tengah-tengah sholat mah temenang sambarangan ngadehem. Cek ya itu tadi bisa ngabatalkan karena sholat orang. Acak-acakan ya sholat orang mah hese orang tungtungna sabada salam minta ke Gusti Allah supaya diterima sholat orang dengan cara beristighfar. Tasolat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kanjeng Nabi pernah ngobrol jeung Sayyidina Ali, pernah diceritakeun ku kula. Sakali di Kanjeng Nabi pernah ngobrol ke jeung Sayyidina Umar. Keur ngobrol we jeung Sayyidina Umar. Aya jelema pulang salat Kanjeng Nabi seri we
cek Sayyidina Umar Tuhan kunaon sedih ke jelema manteu salat emang hebat gitu salatna cek Kangjeng Nabi anu mantep kula sedih nyana keur salat inget bae ka ontakna sebab boga ontakna reuneuh bisi ngajuru keur salat ngajuru encannya ngajuru encannya Ye, cek Sayyidina Umar bolong tuh jelema. Disampaikan ku Sayyidina Umar udah dicabok. Cek Sayyidina Umar, cek Kangjeng Nabi tahan. Mencabok-cabok bae Semar. Atuh keur salat jingga Gusti Allah ingat ka onta ngajuru. Tenang heulana. Moal aya nu bisa salat mah moal aya. Cek Sayyidina Umar, kula insyaallah bisa salat secara benar. Silahkan cek Kangjeng Nabi. Mun Sayyidina Ali ditarohkeun sorban Sayyidina Umar, silahkan salat. Allahu Akbar. Ingat Sayyidina Umar nalika rek salat setan kabur. Sayyidina Umar mah lamun sok rek salat setan kajeuh. Rek salat setan kajeuh. Mantakan Sayyidina Umar sering lamun salat sorangan. Setan dijamak. Aing sholat saya goblok. Allah Akbar. Mantakan sholat Sayyidina Umar berbeda jeung sholat mulai keluar cai mata. Hatena bergetar sampai lamun sholat Sayyidina Umar bajuna basah kabeh. Ndek assalamualaikum seetik deui. Sayyidina Umar inget ka pedangna can diasah. Pedang dan biasa beres salat datang ke Kangjeng Nabi tuh Kangjeng Nabi langsung ketebak dengan sang golok mah ampun Baiklah hadirin jamaah rahimahullah, sekelas Sayyidina Umar pun seperti demikian. Itu mengartikan betapa susahnya sholat. Dan terpenting yuk urang sholat. Setelah sholat kekurangan sholat nak urang tambal ku istighfar. Insyaallah ajaranana tetap diutuhkan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimahullah, bedieu puring tiasa silaturahmi ka ieu kampung. Mudah-mudahan silaturahmi urang dicatat ku Gusti Allah, silaturahmi anu dipeki karidho ku Allah Subhanahu wa taala. Urang kuari kumpul di dieu, mudah-mudahan dikumpulkeun di rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni di surga Allah Subhanahu wa taala. Mawa iman Islam, mawa la ilaha illallah. Sabada maut urang tan dihampangkeun hisabna, dilongsongkeun nyebrang jembatan Siratal Mustaqimna ka surga, dihijikeun ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu nu tabiatur satajan ditutup ku salam urang doa amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiy والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.